Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun carios anu enggal nya judulna Maung Kaja Jadennya ye karya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan wae janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Wanci lingsir ngulon langit bengras taya mega nu halangan panon poe meletek kacida panasna aya dua urang rumaja umurna sapantaran karek 20 tahun keur mejehna resep ka awewe neangan pibojoeun lumampah ngajugjug ka hiji lembur nyaeta ngaranna Indra jeung Yanto. Samemehna ilaharna barudak rumaja ari sareupna sok ngariung di pos ronda aya nu digigir pinggir jalan di parapatan ngalobrol ngaler ngidul sempal guyon jeung pada baturna. Barang keur sempal guyon Yanto ngomong ka Indra cenah batur ulin ti budak sakola bareng kitu deui sok babarengan ka ditu ka dieu jeung geus teu asa-asa jeung Indra. Harita pok nyarita, Andra isukan urang anter uing nya euy, anter euy. Ka mana? Arek ka mana tuh, Tok? Iya kalagok keong. Mangka kalagok keong yuk ah. Nya arek naon kalagok keong teh atuh? Yo, uing teh boga kenalan euy. Ngaranna teh Neng Siti, Neng Siti anu geulis, Neng Siti anu manis. Manehna teh nitah ka uing ulin euy, ka imahna. Ah, uing mah teu ludeung, ari ulin sorangan mah euy. Kumaha anternya? Anterdra. Cek Yanto kituna mapejeuh ka Indra. Sangkan daek nganter manehna. Jam sabaraha Tok? Jam sabaraha? Isukan mah rek mantuan heula kolot euy ka kebon. Tas lohor kumahanya kanituna. Tas lohor wae. Bener teu budak awewena bener. Yah, ari maneh bener atuh sama ah. Piraku jeung nu gelo mah heuheuy dadah. Ye, lain maksud urang kitu. Eta budak awewena bener. Lengok kene teu. Bener teu bogoheun ka maneh, bisi nepi ka ditu. Kumaha mun boga kabogoh atawa boga salaki? Wah, pasti we ditolak euy. Datang ka ditu teh era deuleu. Aya bener kitu nama. Yeuh, urang teh geus bobogohan euy. Geus bobogohan jeung manehna teh. Basa di kota, manehna ayeuna geus balik euy ka lembur. Tah, jadi nitah ka uing. Urang teh yeuh erek serius ka manehna teh euy, serius. Cek Yanto ngomongna bari peta. Oh, aing geus serius mah tuh hayu wae euy. Ari kitu mah dewek mah daek nganteur wae. Isukannya atunya, isukan. Nya isuk ka handap poho. Wanci harita geus rumangsang. Indra balik teh kebon. Geus mantuan kolotna barang rek ngumbah suku.
anu kokolopot ku taneuh. Yol ento jol geus nyamperkeun ka imahna Indra harita. Ae geus aya di imah maneh euy. Cek Indra kituna sabari ngareret. Atuh nya heueuh euy. Hayang kapanggih euy, hayang papanggih jeung kabogoh. Piraku euy, tuh tingali euy. Geus kasep ieu dewek teh, geus kasep. Kumaha cek maneh euy? Cek Yanto kituna gugek diuk. Kela nya tuh euy tok. Mandi heula yeuh, mandi heula. Seug ka ditu euy. Uing mah rek nelpon heula bebebna euy. Ngabejaan ayeuna mah rek ulin ka imahna kitu euy. Ngarah pararugu deuleu. Cek Yanto kituna sabari ngodok pesak calana. Keluarkeun HP Nokia 3315 cenah. Sanggeus dipecetan ngaran dina kontak HP-na jol aya ngaran Siti. Chat tuluy dipencet. Sanggeus nyambung HP tuluy we dianterkeun kana Celi. Barang keur kitu Indra mukakeun panto hareup harita. Atau ka dieu ka imah di luar wae. Cek Indra nitah Yanto nungguan cenah di jero imah. Nya ke atuh. Heula yeuh ka telepon euy. Halo neneng sayang, Neng Siti. Teh yeuh ayeuna bade ameng ka bumi neng. Mios teu sayang. Cek Yanto sabari jung hudang nangtung tuluy lempang ka jero imah. Sabari ngagoler dina kursi panjang di rohangan tamu Yanto mah uplek wae ngobrol dina telepon jeung kabogohna. Indra mah tuluy wae kejebur mandi sanggeus Indra rek dahar heula cenah muru langsung ka hareup kituna uplek sempal guyon. Yanto mah uplek sempal guyon jeung kabogohna harita. Sia mah kana kadar heula atuh. Burukeun euy, burukeun. Aduh, ke heula atuh. Tok kabar lapar pugu tas di kebon. Lapar gagabah teuing. Yeuh, ongkoh sakedeung deui ge adan lohor. Piraku atuh urang mangkat teh euy bareng jeung adan. Pamali keng geus bares kakara urang teh indit. Maneh masuk aya wae. Ai indung bapa maneh geus datang ti kebon can euy, Ndra. Cek Yanto kituna tanggah kana kaca jendela. Kembae atuh, kembae. Kajeun piraku kuing kudu disambut mah, emak mah. Selamat datang kitunya. Keun bae mama aya. Aya maneh mah. Kila euy nelpon heula. Nya Neng, kumaha Neng sayang? Ya teh punten nya. Teh sareng rerencangan nuju tuang heula nya. Paling tas lohor. Maneh kadinyana nya geulis. Cek Yanto nembalan nu ditelepon. Sanggeus salse daharna indung na Indra nenjok ka ngohangan tamu barang ngelol. Aya Yanto geus rapih kituna jaba seungit bau minyak. Har bade kamarana ieu mending geus garaya kitu. Bibi neangan kamogo abi teh. Bade neangan kamogo. Manya bi kudu gagah atuh bi da lae sanes kaleuweung. Cek Yanto nyerengeh kituna. Tos gaduh kabogo maneh. Cek indungna Indra sabari ngaleor wae lempang ka tengah imah.
Sumuhun bibi. Pira kue atuh kasep-kasep kieu. Jika Stephen William temuka kabogoh mah ari bibi masuk aya-aya wae. Cek Yanto gumasep harita. Nya saanggeus nunda piring kotor ka tukang mah Indra gek biuk deui dina urut kursi tadi. Tuluy kituna nyesep udud sabari ngadengekeun suara azan ti masjid. Barang geus jam setengah hiji Indra ngabijirkeun heula motor. Tok heula nya motorna wang kaluarkeun atuh. Nya atuh siap wae. Nya ari Yanto mah memang taboga motor jadi minta cenah dianter wae ka Indra meh nebeng motor. Oke lah euy pariksa heula motor teh. Ban jeung bensina bisi mogok di jalan euy era. Coba jauh ti lemburna atuh. Jauh euy ti dieu ka Legok Keong teh jauh. Meureun setengah jamnya. Ari maneh mah geus tenang. Masalah bensin, masalah udud, ku uing ke. Pul pokona mah pul servis. Hai heueuh na kitu mah kudu memang bener euy. Usian ku maneh. Piraku teuing kudu ku urang mah yeuh geus minta tulung teh euy. Manya teu bensin acan mah hahai teng teuingeun atuh tok teng teuingeun cek Indra kituna sabari nutup wadah bensin. Sanggeus kitu mah diselah motorna gek Yanto diuk dina jok tukang galayang motor indit. Barang rek nepi ka pasar sayur motor teh mampir heula ka pom. Tuluy ngeusian bensin 2 liter Yanto nu ngabayarna cenah. Sanggeus salse bensin digantian ku Yanto nu nyetiran nana meh disangka cenah Yanto anu boga motor sabab rek ulin ka kabogohna. Jius motor ngajius ngebut Yanto teu sabar kituna hayang paamprok jeung Siti. Pujaan hatena jalan meni panjang najan deket ka kota. Tapi loba keneh kebon tiwu. Gigir pinggir jalan ngaliwat sabaraha pilemburan. Antukna aya hiji gapura anu di luhurna tulisan Legok Keong. Nya kitu mah Yanto ngeureunkeun motorna digigir jalan harita. Kituna terus ngodok pesak calana gap kana HP harita. Tok nah eureun di dieu atuh. Cicing heula euy. Cicing heula yeuh. Erek nelpon heula budakna. Urang teh poho deui imahna euy, poho deui. Dah sok angger maneh mah. Nyarek naon deui ditelepon atuh. Rek naon deui? Poho alamat imahna euy. Baheula mah pernah ka dieu teh. Kan selila atuh, poho. Tembal Yanto kituna ngantelkeun HP kana ceuli. Nah, ari maneh teh euy dasar to ato. Karena nanyakeun ayeuna, apaan ti tadi maneh nelepon lain jeung budakna. Cing euy tah geus nyambung ulah sok ngomong euy. Ulah ngomong euy. Halo Neng sayang. Ieu Neng. Tos nepi di gapura sayang. Nya ka deui ieu teh terasna. Cek Yanto nanya anu ditelepon harita. Mohon teras wae kagang tilunya.
ketos gitu belok ka katuhu. Oh, mohon aa. Neng mah ngantosan wae di jalannya. Yanto kituna ngobrol dina telepon Indra mah teu ngadengikeun. Sabab teu kadenge sora ti dituna. Nya tuh neng, neng gelis, neng manis, antosan di gangnya, segala meluncur ya. Cek Yanto sabari nutup telepon. Kumaha cenah to euy? Aya weuh. Aya euy, cenah ke gagang tilu euy. Geus kitu melok ka katuhu. Cek Yanto sakituna sabari nyelah motor. Sanggeus kitu mah galayang indit deui asup ka jero lembur. Barang asup ka jero lembur aya acan aya imah harita. Pinggir jalan masih loba sawah, loba pelak pare jeung kebon tibu eurih oge minuhan. Minuhan gigir sawah barang terus dijugjug geus culcol wae hiji dua imah jeung bangunan anyar. Beuki dieu ka jero beuki aya geuningan gang hiji. Barang nu di gang kadua nu aya di jalan pos ronda meneran aya budak ngora. Kituna keur ngariung tepati beres nempokeun budak nu ngariung. Aya meureun kana genep urang. Tit Yanto nyadakeun klakson kituna sabari unggek. Tanda ngahormat nuker ngariung kitu deui Indra milu unggek. Tanda sopan barudak nuker ngariung kalakah nyureng kituna sabari melong ka Yanto jeung Indra. Kan bae mau nolotot oge kan bae geus ilaharna we ari nganjang ka kabogo mah pasti sok mere udun we lah kelah. Indra kumaha mere udun we ke. Paur aing mah bisi dicegat. Gampang atuh. Tapi uing mah teu paduli lah. Manehna ge meureun geus pahamnya. Urang ge sarua. Ari nyama ka awewe di lembur tang tu urang teh kudu siap. Namun aya budak di lembur arek malak atawa minta rokok manehna ge sarua. Sarua bae. Ani aya budak ora nyama ka awewe urang nya di lembur. Sok diperintah we keur mani rokok-rokok bae mah. Engke bae bere rokok lah ngara aman balikna. Sieun disegat kuring mah Wah, keur mausum kieu. Barang geus nepi ka gang tilu harita tuluy wae Yanto mengkolkeun motorna ka katuhu. Ti kajauhan geus kasampak geuningan Siti. Di hareupeun imahna teu sangka ditukangeun aya saurang budak lalaki nu keur tadi ngariung di pos ronda. Merhatikeun ka mana Yanto rek dituju. Tapi budak teh geus apal Yanto mah. Rek ka Siti tuluy wae balik deui ka pos ronda. Yanto geus di hareupeun imah Siti kituna ngeureunkeun motor. Nyeh Yanto seuri ka Siti meuli anu geus nungguan kituna di imah. Aa kasasab teu tadi. Teu Neng. Tenang we atuh, apapun yang terjadi, Neng mah pasti dijugjug ku Akang. Dina lagu geuningan Neng. Jauh dijugjug Akang rek diteang demi kamu sayang. Heuheuy deudeuh. Aa mah geuningan karaka kitu. Hayu atuh hayu gerak kalebet. Nya geus kitu mah Indra ge sarua turun ngasupkeun heula motor
Ka pakarangan Imah Siti. Ae meni duaan wae ka dieuna atuh Aa. Mohon neneng, aduh kumahanya. Lamun seueur mah atuh bisi nyeepkeun we, tuangeun kitu tah. Cek Yanto sabari seuri kituna. Hayu atuh ayu mangga kalebet ngobrolna di bumi. Cek Siti sabari miheulaan asup ka jero imah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek Yanto jeung Indra bareng kituna nyantong di lawang panto. Waalaikumsalam. Tembal Siti kituna aya indungna nu aya di jero imah. Yanto tuluy wae salam ka indungna Siti kitu deui Indra. Saenggeus sasalaman duanana dititah Daryuk kituna pinuh kasopanan jeung hormat. Kanu gaduh imah Yanto mah tuluy wae gugek da riuk. Ari Siti asup ka tengah imah kituna rek nyieun heula cikopi jeung opieun telila balik deui. Kituna mawa cikopi ka hareup. Hapuntenna wae Aa, mangga atuh dilaleueut. Ieu rencangna saha namina? Cek Siti kituna imut ka Indra. Abi mah Indra. Ih, cicing atuh Indra, kuing atuh. Ya teh Indra ya. Cek Yanto kituna. Bari nepak tak Indra. Neng, aya rerencangan teu? Karunya si Indra, aya rencang ngobrolna. Piraku jadi obat nyamuk mah wae karunya nepokeun ka urang ieu. Cek Yanto kituna nyerengeh. Indra mah ukur imut kituna gap kana gelas cai kopi harita. Aduh teh ditampinya cikopina aduh mending ngebul keneh. Aduh sagarnya kieu yeuh. Aya cai kopi mah seger. Muhun mangga Aa, mangga wae dileueut. Cek Siti kituna kasima wae. Kasopanan Indra jaba Indra mah leuwih kasep ti Yanto. Puntennya Neng teh bade nyalukan Nita nya rencang Neng meh Kang Indra aya rencang ngobrol. Cek Siti kituna jol nangtung hudang. Nya atuh wios padahal mah teh teu naon jadi obat nyamuk ge. Mane mandra sok aya wae. Iya Neng buru Neng. Kan itu weh di tanah sina ka dieu. Jangan ulah lami-lami teuing nya Neng nya. Moal atuh moal. Saenggeus kitu mah Siti keluar ti imahna. Yanto mah nanyakeun ka Indra kituna semu ngaha rewos. Ra euy, yo kumaha cek maneh? Geulis teu kabogo uing teh? Lumayan euy. Lumayan to daripada lumanyun mah deuleu. Alus lah sakitu mah. Yah, sia mah euy. Menyawa pisan kabalegan ka aing teh. Geulis we kitu. Geulis lah. Gelis. Cek Yanto sabari nyalakeun sono rek udud muhunnya apel cenah. Nya kituna teu kungsi lila Siti teh datang. Dibarengan ku budak awewe geulis rancunit. Leuwih geulis kituna tibatan Siti harita. Hayu Nit kalebet ieu. Hayu cek Siti kitu sabari metot leungeun anu ngaradeg dina lawang panto. Barang ngareret ka Indra budak awewe
baturna Siti langsung molohok wae kituna kasima ku pameute Indra memang kasep antukna daek kaasup ka jero imah Indra Indra nepangkeun ieu teh Nita rencang abdi cek Siti kanita kituna ngajak sasalaman nepangkeun abdi Indra abi Nita cek Nita kituna nampanan leungeun Indra Indra ngawales kituna bari imut kanita tuluy gek diuk Nita deket Nita nggak Siti ngarendeng jeung Yanto barang nempo Nita leuwih di Siti aya rasa hanjakal asa teu wawuh heula cenah jeung Nita hanjakal nah atuh pake ngajak si Indra euy geuningan geulis Nita teh geulis euy jiga Natasha Wilona kumaha geus kieu tapi kan baiklah kumangke jeung hanjakal we teu wawuh ti heula jeung si Nita teh cek Yanto mendingan gelis pisan lah coba kadieuna teh jeung si Aming pasti si Nita teh moal bogoheun ka si Aming mah dasar si Aming goreng patut ari si Indra geus pasti we bogoheun lah dasar kan bae tapi Indra mah teu loba omong ditanya ge wae nembalan kituna sikepna Indra mah memang beda cicing tara loba omong teu cara Yanto ngomong wae oces liweuh nyalira sakapeung mah ngomong sok kasirieun nya wae rame ku Yanto Nita nunggeus kapincut atina ku Indra kituna isin hatena mah asa hayang wae deket jeung Indra sikepna nu cicing teu loba omong nyieun ka panasaran Nita nya antukna mah Nita wani ngawanikeun wae nanya sugan ane nu ngajak obrol teh cenah bisa leuwih deket akang tos gaduh papacangan akang teh cek Nita kituna era wae semu era teu acan ieu teh Neng ieu ge nuju milari manawi we atuh aya nu daek ka abdi atuh piraku piraku tacan gaduh papacangan mah sumuhun Neng sing demi nage nya kenaon ngabohong taya gunana cek Indra kituna gap deui kana gelas kopi nah tacan gaduh papacangan atuh dukanya meureun abi mah kieu da goreng patut abi mah janten taya istri anu barogoheun ka abdi kitu deui ngadakeutan mah duh jauh ti mandi akang mah bisa-bisa wae atuh kitu akang mah cek Nita sabari imutna mending ngagelenyu nembongkeun ka gelisan ari Neng taya nu ngambek kitu ngobrol sareng abdi tanya Indra kituna neuteup ari ditetep ku nu kasep asa ratuk jajantung rek coplok tina dada ambekana jadi dagdidug asa tepukuh rasa Nita ukur maksakeun imut sabari gideg bisi katara manehna salah tingkah alatan daria naker ditetep kunu kasepnya sareng waktosna ieu teh teu nyekapan muhun aduh insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri nu ka-2 nya atuh mangkince amit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak